Aduh, Gusti nu agung ya. Harga pare keur turun. Tapi naon teh gemuk mah kot marahal. Rek kumaha geura hirup geus kieu. Jabaning corongna teu eureun-eureun. Kudu di masker we jeung di masker kamari wae tatangga urang mah kot aneh eta mah. Isuk-isuk jag-jag eta beurang nah jadi bet maot. Ari pas ditanyakeun teh geura, "Mang kunaon eta si Akang maot?" "Oh cenah ti isuk mah make masker teu dibuka-buka cigana mah maot tina gebosna cenah." "Ngagebos sorangan teh?" "Duh naon nya ngaranna sebut teh? Gebos sorangan ka isep jadi maot." Astagfirullah. Ya banding pan ari zaman kiwari mah heuh. Budak eta teh nyaho teu hayang nyaho kitu. Jajan nyaho di aya, pamajikan pan teu nyaho. Yen usaha teh hese gitu, nyaho teh di hasil we. Encan kan lamun teu hasil teh beberewekan leuwih-leuwih ti meri anu mitoha. Soako kan. Nah make kudu ngeluh wae, geus we. Rek kitu rek ieu ge nu penting mah urang mah kudu loba bersyukur. Syukur hirup keneh oge. Mending ayeuna mah neang cai ka sawah. Kamari mah rada leupeung we, ngalir. Pengpekan sia ku aing sia. Moal aya cai sia bongana di kamanehna-manehna kun kabeh. Pengpekan moal aya cai lebok sia. Pan sawah aing teh alus loba parena. Jabakur mojoh bokah kos kieu. Aduh. Rom, keur naon maneh? Ye, sangeunahna eta mempeta cai. Teu nyaho. Aing mah henteu teu mengpekan cai, aing mah ieu mah hak. Hak naon? Hakan ku sia eta. Galengan sangeunahna we. Rek naon atuh bari lagi ka dieu mun diburit-burit. Yeuh dengekeun urang teh menang capek-capek peuting jam 12 belaan rek jeung pamajikan sare oge teu tulus. Heula mundur teu geunaheun. Mundur sia teu geunaheun ngomong teh. Ieu teh sawah uing ieu teh. Ieu teh sawah uing. Ya terus make ditutupan eta caina. Ya tingali tuh tadina ge ieu ka pengpekan. Ho, ieu kusaha di pengpekan? Ya nyawa teuing eta dieu di pengpekan ku eta ku Romrah. Heh, sok dari Padang teh cai aing ka dinya kabeh. Nya geus anu aing teh kacayan kumaha? Yo, ayeuna mah yo ngaran-ngaranna cai mah kabeh ke dibere ku nu maha kawasa. Lamun lain awewe sia ku aing di. Oh iya. Iya di dieu. Lamun lain awewe sia ku aing di. Kumaha mah? Yo cai teh ieu teh pamere ti maha kawasa ieu teh. Tah terus ku sia di pangpetan. Lain di pangpetan, kunaon atuh bet mangpetan heula ti heula teh nu kawing ka dieu hayo. Sok. Mah kudu kumaha duh aing bingung euy geus ngalawan Emang sawah aku teh sawah apaan dipangpet-pangpet? Emang sawah aku teh sawah apaan dipangpet ku kamu? Meni tibang dah sawah. Tibang sawah sakieu barina oge. Siapa? Eta sangeunahna mah pangpetan wae atuh. Nya ieu mah hak. Hakan ku sia. Yo, bari lagi yo, ulah sok nyokot hak batur. Ieu ulah sok dipangpek-pangpek ieu maksudna naon? Eta hak urang dicokot ku maneh. Ku sabab ieuna tadi dipangpekan. Ya Allah ya Rabbi. Sok sia rek kumaha sia. Teu ngeunaheun urang masalahna. Naon maksudna sok rek kituan? Ka dieu ieu. Sok. Yeuh dengekeun nya sia tong ngomong sangeunahna. Ieu belah dieu. Oh ieu.
Yo, dengekeun nya. Sia ngomong ka sangeunah. Yo, emang yo uing jeung ieu sarua kitu. Beda. Tuh, tinggal lihat tuh. Sugan teh keong. Ye, manya tingkel. Dengenaheun ayeuna masuk. Ah, sarua aing teh ngeunaheun aing pokon mah bunga aya urusan naon-naon pokon kudu beres. Ayeuna Sok, ieu kumaha ieu. eta geus wae mending kena dilaan eta mah. Ya tongona, teu bisa. Heula. Teu bisa cicing. Heula, Rom, heula. Iya belah dieu atuh. Oh, belah dieu. Nih siga Ultraman wae kikieuan. Sudah nih. Itu tuh aya apa tuh? Naon? Itu sugan teh bendera gitu dia mah. Apalagi manuk teh eta. Ieu tehnya, ieu teh ku sabab ieu dipangpekan belah dieu ieu. Belah dieu ieu dipangpekan ku saha ieu pagawean saha? Teu mompetan, pokona mah penting mah lancar, mata kurang rada jongjon, ngeunah HS pokona mah. Salah boal lain sawah ieu nu dilongokna. Bener ieu sawah urang ieu mah. Nah, tebet bisa mangpet isuk-isuk aing ka dieu. Dipongpotan dieu. Ieu belah dieu nu mangpekna. Iya belah dieu. Heueuh. Belah dieu. Belah dieu nu mangpetna teh jadi ka aing henteu ngalir. Beresan geus ah hayang ngalir deui. Kenal naon ya teh? Allah di Cidayu dia maksudna naonna di teh teh. Kan maksudna naon amang ka dieu? Naon ka dieu, ha? Naonna di galangan aing ye. Ye, ngaku-ngaku. Padu galengan aing wae. Eueuh di dieu ge eueuh ngaranan. Nu aing eueuh. Teh iraha ieu ngaku-ngaku nu urang nu uing ya teh. Nu aing ieu mah nepi ka jagat nutup oge nu aing. Kan mana sih? Tuh, mana nya aing jadi rieur. Iya, kudu ge. Oh iya, ieu nu urang. Katampo bisa ngabohong eta. Nu iya, tah si Dayut nu ngabohong mah meureun. Itu urang mah tara ngabohong. Pokona aing teh hayang nyaho. Ayeuna maneh duaan segera nyingkap hari ini di sawah aing. Pokona mah teh hayang nyaho aing mah. Sok ieu mana buktina sawah amang. Gerak ku aing kudu balik ka nyokot sertifikat ka. Pokona mah teu hayang nyaho buktina ka dieukeun heula kakara aing percaya. Tah kitu, ieu mah nu aing, ieu Sarua mah. termasuk si Romlah oge ngaku-ngaku ieu mah nu aing kabeh oge. Yeh, tong naon cungurna ketot. Geus nu aing ieu mah geus nanaonna sih di dieu. Geus eta mah kieu. Sok eta mah kumaha sok coba buktikeun aing hayang nyaho baranyut kabeh sok ka dieu sok kumaha carana pokona mah naon buktina bawa dieu. Pokona mah nu aing pokona mah aing hayang nyaho. Sok tenang, pokona tenang kabehnya. Ku ayeuna aing rek baliknya ya rek mawa sertifikatna ieu sawah. Sok. Pokona hah? Sertifikat. Oh eta sertifikat kitu nu karaos kitu. Nyaho aing mah lah. Yo, pokona mah ieu teh sawah nu sakieu legana teh nu aing. Pokona lamun misalna aing can balik deui ka dieu, amang ulah ka mangkat. Di dagoan. Dagoan nepikeun ka aing datang ka dieu. Nek nyokot teh lain. Naon tadi teh ngaranna teh? Sertifikat. Saya teh sertifikat eta aing nek mawala eta. Sok lah. Cicing tungguan pokona mah sawah ieu mah nu lega. Syah. Omrak, naonan. Nu aing pokona mah eta mah. Jor aing sayang nyaho. Bawa kabeh sok. Aing yo, aing oge sarua boga sertifikat sawah ieu. Ku aing balas dendam ka si Romlah. Sia di ngaku. Ku aing dagoan di dieu. Keun ku aing cokot lah sertifikatna ku aing. Kabeh. Wah. Kau wejesan pisan tidak ayut. Belum teh. Aing di bararase. Oh,